Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing rasadaya tepang deui sasimkuring tepang diskusi dina program Lagam Sunda. Sababaraha ibar anu lebet kana redaksi Lagam Sunda baris diwujudkeun tina 10 menit kapayu. Pamiarsa nyalakeun ibar salangkapna. Pemirsa, musibah longsor lumangsung di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Nepi ayeuna tim SAR masih keneh neangan korban anu masih katimbun ku tanah. Eta cai ti mana nya? Innalillahi ya Allah SBG. Itulah Pemirsa, urang sambungkeun wae sareng reporter urang sadereukeun di lokasi longsor di Desa Cihanjuang. Nuhun berpana anu aya di studio. Pamirsa, ayeuna abdi nu disareng Bapak Rendi, salah sahiji warga anu aya di tempat pas lumangsungna longsor. Bapak hapunten meureun waktu sampeyan. Nuhun, Mbak. Pak kumaha mungkin ieu longsor itu bisa kejadian? Ieu longsor teh bisa kejadian ku sabab di tempat ieu teh eueuna tatangkalan anu bisa nyerepkeun cai kana tanah. Terus sampai longsor ieu terjadi teh hujan anu terus-terusan gede dan ka lumangsungna ieu longsor. Mohon salajengna kejadian ieu teh lewaskeun sabaraha korban? Kejadian ieu teh di poe mimiti nepikeun ka ayeuna poe ka-8 terus anu terdaftar kerek kapanggih 32 korban, tapi dina daftaran kalengitan keluargana korban teh lebih dari 32 korban. Hatur nuhun Bapak atas ngangkatkeun laposna. Tah kitu pamirsa, ieu longsor teh disebabkeun ku kurangna tatangkalan di eta tempat. Salajengna diuihkeun deui ka rekanana anu aya di studio. Pemirsa, masih bacaan Rajang Desa Cipelang jeung Desa Ujung Jaya di Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Yang masih bacaah teh disebabkan ku ngaluapna walungan Cipelang Ujung Jaya anu mangaruhan 220 kulawarga di Dusun Leuwi Awi. Pemirsa, urang sambungkeun wae sareng reporter urang Saderek Rendi anu aya di lokasi. Hatur nuhun karepana anu aya di studio. Pemirsa, ayeuna simkuring nuju aya di tempat kejadian. Simkuring ayeuna nuju sareng budak sakola anu bumina beunang ku kejadian ieu banjir. Punten hoyong nyungkeun waktuna sakedap. Kunaon sebabna banjir ieu teh bisa terjadi? Jadi ieu banjir teh disebabkeun ku modalna walungan Cipelang Ujung Jaya di Dusun Leuwi Awi. Salajengna aya penyebab lain teu anu banjir ieu teh bisa kejadian? Aya eta jalmi anu teu taat anu aturan saperti buang sampah ka walungan mata nyieun modalna walungan Cipelang. Hatur nuhun atos nyebutkeun waktuna. Tah kitu pemirsa, salah sahiji penyebab kejadian ieu banjir teh nyaeta kurangna kasadaran masyarakat terhadap ngajaga ieu lingkungan. Salajengna diuihkeun deui karepana anu aya di studio. Kecelakaan antara KAI Turangga jeung KRL Bandung Raya lumangsung di Cicalengka poe Jumat 5 Januari 2024. Ieu kejadian diduga ku human error atau kesalahan manusia. Kejadian eta lumangsung dina hiji jalur sehingga kareta pahareup-hareup.
used to the things I know. There you go, saving me from out of the cold. Pamirsa, urang sambungkeun wae sareng reporter urang Saderek Fadil anu aya di lokasi kejadian. Pamirsa, urang sambungkeun wae sareng reporter urang Saderek Fadil anu aya di lokasi kejadian. Jadi penumpang kereta Cicalengka. Punten nih Neng kumaha caritana eta kareta teh bisa kecelakaan. Kereta anu lokal teh kudu nama nepi di stasiun Cicalengka. Nah, tapi di stasiun Haurpugur sareng Cicalengka teh aya informasi terus anu Situranggana teh kudu nama berangkat di jam 5.30 nyangka anu kareta lokal eta teh Bandung Raya teh si Turangga teh atau berangkat jadi we pas dia teh jeder Kumaha Neng penyebabna eta kareta teh bisa kecelakaan? penyebabna teh jadi eta teh kurangna komunikasi si antara stasiun jadi masalah teknisna kurang. Atur nuhun Neng tos nyempatkeun waktuna. Tah kitu pamirsa, kecelakaan ieu teh disebabkeun ku kurangna komunikasi. Sakitu we disungkuring salajengna dipikeun deui karepana di studio. Pamirsa, rupina ngan sakitu pidangan warta dina Dangger ayeuna. Nawakilan Ais Pangampih Ragam Sunda, simkuring pun Revana Gusti Amilani, sejak amit mungkur, amit mundur. Dadah hapunten dina samudaya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.